Hei kawan, dengarkanlah ini lagu-lagu Bang Bung Hideng. Hei kawan, dengarkanlah ini lagu-lagu Bang Bung Hideng. Coba kau goyang gerakan badan dengan gaya trendy, pasti kau tenang karena ini lagu Bang Bung Hideng. Naun menak teh tiba jaran Bang Bung Hideng. Boro-boro teuing diri lahang bari dianggo kasuka gali jangku awi teh pangajul buah geranya Kang Asoy anu bager. Eueuh teng awi mah atuh taekan we tangkal buahna atawa dituar tak kitu leuwih ngeunah make ragaji mesin tereh anggeus meureun. Situ pinu balong jero geranya Kang anu bager anu herang mencrang bae nol telkom wartel telepon umum jeung kabalna ongko bat nyamuk ember cangkang aqua aya. Bebendon sareng bebendu tekantun tipung lamun teka tambang beas geranya Kang Dede Simur, Kang Sedul, Kang Mehong, Kang Medi, Kang Endi. Aya ucap padi basa kacang cili, kacang cinong, kacang panjang gegedengan. Hayang cerik bari ngomong, hayang lempang rerendengan, rerendengan, rerendengan. Kadieun, kadieun, kadie sakedeung heula. Aduh ala ieung Bang Bung Hideng. Sapatu butut buatan Bandung, ulah camerut BCD Candung. Sepatu butut buatan Bandung, ulah camerut BCD Candung. Ieung anu mana Kang Asoy anu bager anu herang mencrang bae nol telkom. Aya ucap pari basa endog puyuh kacang asin lontong tahu permen tisu aqua rokok koran pulpen manisan jagong. Hayang calik jeung nu geulis, hayang lempang jeung nu lenjang geranya Kang Ano. Kapayun heula sakedap Kang Ano. Atuh lamun eueuh sawerana mah atuh ngajual-jual botol aqua atuh jual heula kadinya keur nyawer. Cangkang aqua. Sora bedi luhur mega paripaya teu paos lepat sakedik geranya Kang Asep, Kang Aja, Mang Eye, Upin Ipin, Bapak Oye, Bang Bung Hideng. Sapatu butut buatan Bandung, ulah camerut BCD Candung.
Sapatu butut menang ngaderek ulah camberut bisi dicekek panon dari bojo akang anu gelis ka dieu sakedeung heula ieu akang kakawihan gelis goyang dombret goyang dombret goyang dombret goyang dombret Kang Sedul paling hayam mangka demah Kang Sedul tong maling entok da urang mah paling nya kudu rapih malingna ulah sok ngarau ku siku lamun tarek hayam-hayam entok atuh nya ulah sok ngabingungkeun penadah pan si anu teh penadah kitu-kitu oge ditadah hayam ongko entok ongko pan bingung teteh kudu boga etika jeung tetekon maling kahiji ulah kanyahoan ku batur kadua ulah katewa ku batur tah kitu maling mah ulah sok loba pikiran nya mata ruksak kana awak eta teh tah saeutik-eutik we penting mah maling gitu urang mah ulah loba ting pikiran rek maling nyopet tah gitu urang mah nya ulah sok loba pikiran penting mah ulah sarakah saeutik maling hargaan anu maling entok urang mah hayamnya hayam bagianana aya deui anu maling duit maling duit nya pepeujeuh urang mah nya korupsi urang teu bisa atuh maling-maling hayam dasar wae hayam oge dosa da dosana mah sarua wae mata ulah sok loba pikiran aceunah urang naon teh hayang-hayang teh ka surga tanda buru surga mahi keur urang atuh hayang-hayang teh surga mah Kang Ano dipanggieunkeun sagede kanang hayam ge muat meureun sora bedi luhur mega paripaos teu payah lepat sakedik duh Kang Anu Kang Asoy Kang Midi Kang Mehong Mamah Tina cenah yang disebat-sebat Mamah Tina anu mana Mamah Tina kapayun heula ka dieu apana Peti apana Rio Kang Suryana Bapana Repa Mamah Narepa Mak Embot sok atuh gerang ngariung di urang nyawer babarengan ulahnya aku budak mah alung-alungkeun we heukeun we budak mah aya salaki yang penting mah kita happy di sini happy birthday to you sakitu ceuk pribahasa nage kitu tak kenal maka tak sayang tak nyawer maka tak bunga sok di dieu ngarariung urang nyawer bambung hideung ngali deui ka apana Rio anu mana apana Rio anu bager disarengan ku mamahna Rio kapayun sakedeung heula ieu abdi hoyong disawer kajenting rek 1000 2000 atau 5000 komo nepi ka 100.000 apa Nario mah terasa da ceuk beja apa Nario mah bager tara nyawer nu saeutik tara mere nu saeutik tara 1000 2000 pang saeutikna ge gope dicabut heula saweranana ngarah tereh beak geus beak mah gerang ngukeran deui ka ditu anu mana Kang Mehong sigana eta tah nu rada goreng
sabab katempo ti dieuna ge nupang goreng namanya eta Kang Midi sok atuh geura nyawer ka dieu sakedeung heula di dieu urang joget dina lagu Bangbung Hideung kadieuan kadieu sakedeung heula aduh ala ieu sakedeung heula kini dina jublek baju berem dipoekeun ini rada geblek rek dibelum tedaekeun dulu gedugdak naik ke motor ka Banjaran nu buduk diudag-udag ku dokter rek di podaran iya lagu Bangbung Hideung panjang keneh nepi ka episode 250 asal kuat ngadengekeunana asal kuat lalajona asal kuat nyaweranana sok komo nu kandel duit bakal beak ku lagu Bangbung Hideung ngan salagu lagu sejen kuring teu bisa komo deui lagu emben lagu empop lagu rock sepan sontog celana kolor haya ucap paribasa endog puyuh kacang angsin lontong tahu fermenti su aqua roko-roko kacang polong oge aya mainan budak sayang anak yang panas korek api yang dingin kulkas hayang calik jeung nu geulis hayang lempang jeung nu lenjang hayang ceurik bari ngomong bari jeung hese oge maksakeun heudah yang ceurik bari ngomong imah yang dua-duanana bari jeung rada hese mata kudu bisa ngabedakeun mana ceurik mana ngomong ari ceurik mah kumaha cenah mangano ceurik ceurik ai ngomong mah ieu penuh keur ngomong iya ngomong tah gitu geuningan ngali deui kanu aya di palih kaler karombongan Bapak Tani katinggal ku cim kuring Bapak Tani tos ngarariung marawa pacul arek sawah jiga namanya ya oh ieu era ka BGM dari Bapak Tani ka sawah panggil Bapak Tani ka BGM dari Bapak Tani mah kantorna teh di sawah cenahnya heueuh geuning bari ngadekul di sawah hirupna teh unggal poe barang peuting ti isuk nepi ka peuting kecelak-keceluk teh jauh ti pasawahan beda jeung karyawan unggal poe di pabrik wae kos Kang Suryana balik subuh mangkat poek balik poek teu nyaho panon poe di luar aya deui anu kuli mah unggal poe papanggulan manggul karung manggul beca manggul TV eta mah maling eta mah lain kuli eta mah nu kitu mah aya deui panjak unggal poe papanggungan lain papanggulan eta mah kopi di panggung ngaroko di panggung mandi di panggung nya nepi ka kolot di panggung wae tungtungan mah jadi tukang panggung nepi ka panggung di ruak masih kene di panggung
anu mata kahirupan di alam dunya geuning rupa-rupa kang anu rupa-rupa di pasihanana kanikmatanana oge nu beunghar nikmatku beungharna nu mararat nikmatku mararatna nu goreng patut nikmatku gorengna nu kasep oge nikmatku kasepna malah anu hideung nikmatku hideungna eta mang mehong anu hideung tapi sok sanajan hideung tapi nyari geuning loba nu beukieun kana hideung-hideung contohna kopi dodol nya samalah mah aya oge anu ngulik kana ilmu hideung ilmu hitam nya sarupaning nyieun dodol sarupaning nutuan kopi eta ilmu hitam ngaganti oli oge hararireung pokona mah eta ilmu hitam tukang nyeunan areng eta ilmu hitam ternak lele ilmu hitam sabab unggal poe neangan keong sabab keong eueuh nu bodas hararireung aduh buyung mengapa engkau dirantang dirantau daripada pindah ke aduh buyung kuring teu nyaho lagu ka ditu na mending keneh geus we di dieu ka episode deui bersambung matak cek berita teh mah cenah Anda jangan dulu kemana-mana sebab kami akan kembali ke jalan yang benar ti banggung hideungnya ka banggung hideung deui ulah sok lagu kanu sejen deui nu sejen mah aya bagianana di dunya mah masing-masing bagian geranya Kang Asep aya nu bagian nyanyi aya nu bagian MC aya nu nyupir nu ngenekan aya nu ngendog matak anu dagang oge sok rupa-rupa geuning sabenerna mah tukang obat kumis teh ulah aya kumisan sabab tukang endog oge tara ngendog lamun loba sawerana ieu lagu banggung hideung moal ka ditutup sabab ieu saweran geus nepi ka bara juta cenah 13.500.000 kararagok kurang 1.000 deui nya urang turun di panggung ieu urang meuli sapeda zaman ayeuna mah sapeda kumbang teh geuning heuh jeung daripada meuli kapal perang mending keneh sapeda sabab aman tiis daripada kapal perang kadituna perang terus teu kudu nyieun SIM moal ditewak polisi teu kudu make helm teu kudu make celana jero oh kudunya eueuh sabab make motor oge percuma helm make SIM komplit STNK aya tetep we ragal menyeri heueuh bararabe kudu boga SIM nyieun SIM aya mah hararese mahal di caluan ongko boga SIM teu make helm ditewak keneh make helm kudu standarna aya merekan ayeuna mah tah SLJJ heueuh kudu make merek ayeuna mah SNI teh geuning heuh ongkoh ti beurang tapi lampu kudu dicaangkeun kumaha lamun dicaangkeun ti beurang ti peuting pes we parem jadi tibalik eta teh ari heueuh rek kumahaan atuh nurutan zaman ayeuna cenah tibaralik
ta oranyaan di Parehan ari orayan di Barelian kitu zaman aya mah sok tibaralik teh geuningsnya Oh ya kamar bambu hideung. oh Bangbung Hideung na eueuh balik deui ka Bangbung Hideung ulah jauh teuing ngobrolna ieu Bangbung Hideung nepi ka halaman 2,5 juta kandel bukuna oge kuat satumpuk ieu kajen teuing sapoe sapeuting ieu nyanyi Bangbung Hideung moal anggeus-anggeus iya nula lajo kamarana itu sarare kajen teruskan sisiliran deui sok ah ngesok ka Gunung Kidul Gunung Kidul colenak tadi suukan indung gundul bapak gundul anakna eueuh buukan anu kitu Bang Bopoko nundana dengbek mengkateng rejeng empung bobogoh hanjeng tukang lotek arek apel nyeri beteng kini eta dina pare domboman mah nararangkel nini encan sare ngadagoan nurek apel zaman ayeuna nya zaman ayeuna teh atuh nararingkah ayeuna mah nini oge sabab ayeuna mah geus didukung nya fasilitas ayeuna rambut aya diri bonding tah kan nini oge diri bonding jeung huntu-huntuna ge diri bonding nya supaya diri bonding mah dilempengkeun heeh buuk pondok hayang panjang disambung nya buuk bodas make pikok diincet hidung fasilitas ayeuna mah paninini oge nyarakal HP heueuh ngaeng MS make telepon telepon tah eta fasilitas ayeuna mah nini oge nararecis nya narongkrong ayeuna mah lain di jalan raya di luhur kenteng di luhur kenteng ayeuna mah nini teh nalalongkrong lain nongkrong eta mah benerkeun kenteng. oh benerkeun kenteng eta mah nya ieu rek ka mana deui ieu lagu Bangbung Hideung Yang Mang Jaya. heueuh sok atuh Mang Ano Bangbung Hideung deui lain itu lagu Bangbung Hideung teh geus sabaraha jam tadi teh Ada 2 jam 2 jam setengah. setengah Tapi kita anggapnya tilu penting teu meunang eureun heuh mangkapan ka dituna aya acara deui teh acara nyalung tulus wae kitu nyalungna ieu teh nya orang ku Bangbung Hideung we nya nya sok atuh Bapak Hajat naik deui Bapak Hajat lain itu Bapak Hajat kalah ngaliang apa turunan lenci gitu sok atuh ka dieu Bapak Hajat naik ka panggung di dieu isieun keneh beneran era anu Hajat teh teu kaop nempo Bangbung Hideung kalantang kuling sok atuh gerak tukar-tuker Ali Bangbung Hideung aya kene. aya kene lagu mah loba kabogoh jauh kabogoh deket teu boga kabogoh oge aya hayang kawin oge aya di dieu aya tak amil sok sabar orang nu hayang kawin ke orang kawin masal anu hamil muda oge sok urang kumpulkeun sabar urang nu hamil muda ke urang ka posyandu balik deui ka Bangbung Hideung situ pinu balong ngajar babandon sareng bebendu jeung gerak Kang Ano anu bager mamah narepa gerak nyawer deui ka payun ka dieu ulah sok ribuan atuh langsung we eta teh kudu ditukerkeun ratusan nu beureum teh eta nu beureum tak kitu beakeun kabeh heeh beak men tadi ka salaki
Demang maloba duitna. Mun bisa mah mun nu aya dijualan. Tah mun bisa maju jualan ka ditu atawa nya da bangbung hideung atawa langsung sok nyawean rek motor ka dieu. Atawa rek ta termos kajeun ka dieu. Aya gelas bawa ka dieu, aya bawang ka dieu sok tuker-tukerkeun we jeung lagu bangbung hideung ngeunaheun. Di masjid teh amanah nyarok sok. Nu penting mah lagu bangbung hideung kalaksanakeun. Beak naon nu penting masuk ke mah kan hirup maneangan deui usaha deui. Penting mah Bang. Nu penting mah bangbung. Hidup bangbung. Sekali bangbung tetap bangbung. Oke. Ulah jalir janji komo deui aya niat maling tipi. Ulah jalir janji komo deui aya niat bunuh diri. Ulah jalir janji komo deui niat maling tipi. Ulah jalir janji komo deui aya niat bunuh diri. Jadi nikmat jarum coklat.